Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi dina Audia. Dina episode kadua ieu abdi bade naraskeun dongeng si Kabayan episode kahiji. Wilujeng ngadangukeun. Dina episode kahiji didongengkeun eta si Kabayan ngan ukur seura-seuri sorangan siga anu henteu boga salah. Saatos disuruhkeun ku mitohana nepi ka labuh kana serang. Nah, dina dinten anu sanes, mitoha si Kabayan miwalang si Kabayan ngalabuah nangka anu geus asak. Tangkal nangka eta tumuwuh di sisi walungan, sarta batangna nyodor di luhur walungan. Si Kabayan saestuna kedul kanggo ngalakonanana. Ngan saenggeus mitohana ka tembok ambek, si Kabayan akhirna nurutkeun. Manehna naek kana tangkal teras ngalah hiji buah nangka anu geus asak. Deudeuh, buah nangka eta murah ka walungan. Si Kabayan henteu buru-buru turun ka walungan pikeun nyokot buah nangka anu murah. Manehna kalak ngantepkeun buah nangka eta palit. Mitoha si Kabayan ruas ningali si Kabayan balik ka imah teu mawa buah nangka. Aya naon? Tarosna kalawan raut beungeut jengkel. Mana buah nangka anu kuring titah ngawa? Kalawan beungeut polos nu teu berdosa, si Kabayan nembalan. Lah, lainna buah nangka eta atos lempang ti heula. Buah nangka eta tacan oge sumping. Maksudna naon, Kabayan? Nalika kuring ngukut, nangka eta murah ka walungan. Rupina manehna hoyong mapah sorangan. Janten kuring ngantep manehna mapah sarta ngawartosan supados manehna gancang ka bumi. Kuring oge ngingetkeun manehna supados langsung ulih ka imah ieu. Nangka teu nyaho diri henteu nurutkeun perintah kuring. Eta mah ngan ngukur alesan maneh wungkul, Kabayan. Mitoha si Kabayan ngagremep. Ngomong we lamun maneh teh kedul nyandak nangka eta ka imah. Si Kabayan ngan seura-seuri cacak diambek ku mitoha. Nah, cekap sakieu dongeng si Kabayan kanggo episode kadua. Sajeuh ieu kalakuan si Kabayan araraneh nya. Hayu urang regepkeun dongengna deui di episode katilu saatos ieu. Abdi dina Audia ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu tos paring ngadengkeun. Abdi nyuhunkeun hampura bisi aya kalepetan dina tutur kata. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.